Kacaritakeun aya hiji keluarga anu ngabogaan budak pinter tapi pinter teuing. Sagala apal tapi sok salah wae lamun dititah ku kolotna. Eta keluarga teh aya di hiji padesaan anu ngaranna Desa Ciseeng, anu jauh pisan ti perkotaan. Ngaran budak anu pinter tadi teh nyaeta Nyi Iteung. Ngaran indungna nyaeta Nyi Uun, jeung ngaran bapakna nyaeta Syamsuddin. Singkat carita, dina hiji poe eta keluarga teh biasana ngadon sok arindit ka sawah parpelakan. Bapana nu macul mana barang ala nu aya di galengan sawah. Waktu beuki lila beuki beurang beuki panas. Hasil lalab nu ku diuum di ala geus loba. Mang Syamsuddin macul geus meunang sakotak. Kumargi kitu hayu urang langsung ka TKP. Bismillahirrahmanirrahim. Cara PT kita macul di Aduh, itu bapak nangis mulai macul. mulai panas pisan nih teh. Lain tadi teh makan sangu. Ani geus lapar ieu teh.
Tangkal atuh Pak, ngarti kuring ge, pira kurek gawe ka sawah henteu mekel sangu dari di mawah tukang asong. Mana cik boka dia tuh, sekuat lapar dia cong purak. Nya, keceng bawa. Dari mana ditundanam, nulo jauh teuing ya di dia ya di sawah, ame tuku sirem. Moal atuh bapana di turuban kudon tales. Mana yang tuh kira-kira nutupan sangu kudon talus. Kalian kudon pulus ya teh. Geus Pak, pan ku bapak oge sok dipurak lain tangkal lage. Nah, dari mana jika sangka gurame ka aing teh? Nah gurame, buktina pan bapak teh sok murak daun poloy lain. Beda atuh eta mah. Geus lah gandeng, bawa ka dieu sanguna. Kela. Ai si Item ka mana teh tembong-tembong teh tadi? Teuing atuh, tadi mah da si Eutang mah eueuh sora-sorana acan. Iteng. Ya mak, ka cari gitu Kang. Kurnaon ari mane, tata lain bantuan bapak mane. Iteng, nai mane, eta kerja bapak mane dibeakeun menit tepi ka imut deui. Atuh da lapar emak, isuk sandar, ayeuna geus beurang can ngasaan sangu ji. Hayo sia, urang bejakeun gerak ka bapak mane, bari bapak mane can dahar deui ti isuk. Ampun. Eta enan celi budak pang dijiwir. Cuman tuh dah, ke bagian bapak menibel kabeh segalana. Nah kabina-bina teuing atuh kebelan harte. Kekuat tengah jangan kakolot teh sia teh. Sudah lapar pak, gigit can wareg. Terus bapak mana jarjeng naon? Lapar teh, awak lapar deui. Jika tuh niangan tuh, dahareuna nunguna tuh ka ditu tuh ka warung Padang. Jika tuh itu pang melikeun, karunya bapak mana can dahar. Bung di buruhan mah. Eta mana ditita ku kolot teh. Entah buru di sagala. Kapanan gawe? Ari bapak, ari nu gawe mah pan kudu di buruhan lain pak. Kurang yang digawe item sia teh. Bapak mah digawe teh di sorangan eueuh nu nitah. Jadi saha nu rek muruhana? Ari abi mah pan dititah ku bapak, jadi bapak kudu muruhan ka abi. Atuh, dari buruan ku bapak item sia teh. Sok atuh ka ayeuna mah gra indit sia teh, geuat ganceng ye, beut geus lapar. Awas ya item, ku aing mah diberes item.
aing mah keresahan kieu teh ngalon dititah meuli nasi padang. Dibanding meuli ka Padang itu jauhanan. Ampun da. Assalamualaikum, Teng. Waalaikumsalam, Mak. Iteng, namanya di mana kene? Menigus 2 jam teh balik-balik bae. Keheula, Mak, da jauh kene ka Padang teh. Ieu karek di Tegal. Da ai maneh meuli sangu ka mana? Ka Padang, Mak. Pan tadi cek bapak titah meuli sangu Padang. Nyawing indit. Ayeuna keur dina mobil. Karek nepi ka Tegal, Mak. Paling itu balik, Nak. Ding, hari maneh sugante nyaho? Itu? Itu?